Ya Allah ya Rabbi, ulah poho urang teh terus beh hayang boga anak anu soleh teh ya, ngadoa titipkeun ka Gusti Allah di samping diri urang nu ngadoa menta doana. Yuk urang tingali bunda daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah ya Rabb, nyana unggal kapanggih jeung jelema nu mana be datang jelema tos di sawah teh be mang doakeun nya anak kula supaya anak kula teh jadi jelema. Datang jelema anu mantas ngojek eta teh ya digerokeun mang doakeun nya anak kula. Masya Allah aya jelema anu menta-menta di pinggiran eta teh ya terus be teh ya mang doakeun nya anak kula. Ayo be ka unggal jelema eta teh henteu tampian artina henteu ka ubuya bae, henteu ka kiai bae, henteu ka ustad bae menta doana ka jelema laleutik. Kadang-kadang doa anu jelema leutik anu eueuh hahalang doa Kiai Sueb mang nyangsang. Pastilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pujian anu dilantunkeun ku para roh suci itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian anu didendangkeun ku para lauk nu aya di lautan itu pun milik Allah. Pujian nu diucapkeun ku sakabeh para malaikat Allah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pujian anu diucapkeun ku Muhibin Haji Pendi. Beuh eta Haji Pendi kasep ama anjakal kulitna hideung hitam manis, hitam tai kebo. Itu pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam mugia tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai, para asatiz, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, termasuk para pejabat baik sipil maupun militer anu ku kaula sangat dihormat pisan. Kumna hadirin wal hadirat anu mudah-mudahan kumpul urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lain manusia bae nu kumpul di dieu, jin ge aya. Ngaraji milu sarua. Bedana ari jelema mabuk na hideung, ari jin mah putih.
berarti izin deket kula berarti. Ciri nah jin mah teu meunang mae aya neuleurang da main suitan bae tah jelas jasa kan. Eueuh harapan bagi urang dari yuk di dieu eueuh tujuanna naon sugan diuk di dieu teh nyiar hayang beunghar lain nyiar mempertahankeun kakayaan mempertahankeun jabatan lain sugan diuk di dieu teh sugan be boga pamajikan hiji jadi dua. Amin. Amin. Tujuan seperti itu tapi hiji doang nu urang diharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga dina poe kiamat lamun urang geus meunang karidhoan Gusti Allah diukna urang di dieu insyaallah bakal ngajadi saksi Gusti tah kaula di malam Senin rurubak ka Gusti melalui ieu teh sababiah ayana manakiban ayana ruatan daripada pondok pesantren ialah kaula diuk Gusti sebagai saksi kaula cinta ka Gusti. Masya Allah insya Allah selamat kabeh amin. Paling Haji Pendi nyesa kunaon anu mantak katinggalin orangnya nama tujuana berkah rata-rata yang berkat kan ji eta mah sayyidus syaiton. Ya Allah ya Rabbi ketika urang tiap titah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala moal bisa cinta ka Allah lamun teu cinta ka baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mudah-mudahan dikutuk Allah amin. Apakah teu mencintai ka Allah? Mencintai. Kristen mencintai ka Allah. Nyana sering ngadoa Tuhan Allah. Heuy. Jelas. 1000 kali cinta ka Allah. Yahudi 1000 kali cinta ka Allah. Nasrani henteu sah cintana lamun teu cinta ka baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal bisa cinta ka Kangjeng Rasul lamun teu cinta ka para wali-wali Allah. Moal bisa cinta ka para wali Allah lamun teu cinta ka para kiai. Moal bisa cinta ka para kiai mun teu cinta ka ustad. Moal bisa cinta ka ustad lamun teu cinta ka para santri. Ka Haji Pendi naon urusana jelas Bu cinta ka Allah alhamdulillah cinta ka santri leutik amat. Lamun bener-bener cinta ke lamun boga anak parawan tawarkeun ka santri. Santri boke atawa ibu-ibu di dia kukulah dek dibere Haji Pendi dek bung. Teu laku orang Haji Pendi. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah luar biasa.
bunda daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Di Tanara ieu cicingna teh ya sisi walungan, sisi kali. Ari Haji Pendi mah sisi kali teh ya mancing besa popoe. Deres menang mah. Henteu lauk teu meunang, salat henteu. Ku pamajikan di care kanan. Pan meujeuna kan? Masya Allah, bunda Syekh Nawawi Tanara teureun-eureun munajat ka Gusti, ngadoa ka Gusti, terus beberang peuting pohara luar biasa. Dina hiji waktu ketika ngisikan terus bebeas kan dikali. Ya Allah ya Rob, begitu dibersihan teh ya beas dina boboko kunaon robah jadi emas. Masya Allah, lamun Haji Pendi beas jadi emas kumaha kira-kira? Kawin deui moal. Kawin deui dah. Teu beres. I aki-aki tengil jasa kumaha keur ngorana buah. Andai kata keur ngisikan beas robah jadi emas bungah teh. Tuh. Masya Allah. Tapi ibunda daripada Syekh Nawawi nya nama cerik nyegruk luar biasa. Gusti nuku kaula dipanjatkeun beurang peuting teh ngadoa ka Gusti lain hayang beas jadi emas Gusti. Anu ku kaula dipanjatkeun teh terus teureun-eureun kaula nyegruk cerik ngadoa lain hayang beunghar Gusti, lain hayang gagah, lain hayang kaya, lain tapi hayang boga anak anu soleh. Masya Allah, harta anu tidak berharga nu eueuh hargaan ialah anak anu soleh, waladun soleh. Dibanding kejeng kakayaan sakumaha ngamparna kakayaan, jabatan sakumaha luhurna jabatan, eueuh nanaonan dibanding kejeng boga anak anu soleh. Jelas. Masya Allah geus maot waladun soleh mah terus bae ngolocor ka urang di jero kuburan. Geus maot urangna terus bae ngolocor pahala waladun soleh istimewa luar biasa. Coba karung butut euy karalak Haji Pendi paeh hayang nanaon pinter ya Gus kolot ge sugan teh nya nyebut atuh maot kayak gitu kan, berarti oh Haji Pendi hayang maot. Boga karung sanajan ribuan truk, boga pakaya sakumaha bae maot urang dikubur naon hartina pakaya. Geus sakitu-kituna. Jabatan luhur maot naon hartina jabatan. Masya Allah, tapi waladun soleh bakal terus bengolocol nyegruk ceri Gusti lain hayang pakaya kula mah hayang boga anak anu soleh. Mudah-mudahan be urang dibere ku Gusti Allah anak anu soleh. Amin ya robbal alamin. Kiai kumaha sih carana lamun hayang boga anak anu soleh? Tuh mimiti urang ti mulai nyieuna heula. Nyieun naon? Hayang naon tadi? Anak soleh. Atuh berarti nyieun naon? Nyieun anu. Ya Allah, wudu heula, beres wudu salat 2 rakaat,
laju maca kulhu 1000 kaburu naon wah aya eueuh salaki ibu anu memeh ieu teh hubungan tah salat 2 rakaat laju maca kulhu 1000 aya eueuh atuh sanajan ngaku aya ge moal percaya kula bangsa beungeut porongos kieu guys lamun memang teu kaburu salat bae 2 rakaat aya eueuh hei eta lamun deui kituan salat heula teh pastilah eueuh tampang model kos kitu mun teu kaburu keneh geus bae wudu heula wudu aya eueuh keneh bae Masya Allah awas ngade anu mantak ieu perlu kurang disucikeun heula awak urang dibersihkeun heula awak urang sebab ieu beusi aya nempel setan di awak urang di bobogaan Haji Pendi teh aya setanan boboganan Kiai boboganan mangkaning botak setanna kadang-kadang sok ngarokok setanna hubungan ente maca bismillah heula teu wudu teu bismillah ieu bakalna setan teh milu kajero naon kajero hawu keluar sperma atuh setan ge sarua keluar sperma jadi anak atuh bakalna percampuran antara anak Haji Pendi jeung anak naon setan kan hesek luar biasa endek kumaha diciptakeun soleh anak urang lantaran geus pacampur jeung setan kumaha kiai eta ciri-cirina lamun geus pacampur ke jeung setan ya Allah eta anak teh hese jasa dititah ngaji nak main PS ya Allah hese jasa eta teh dititah ngaji main selot malulu masa main kelot sih tuh waduh kiai kunaon karakuari ngabejaanana sedengkeun pamajikan kula geus teu produktif atuh bebeja ka pamajikan neng kakak dek nyieun anak jelema kuari moal anak setan deui moal campur deui geus berarti ieu teh dek nyaran deui nu produktif mana daekeun asana sapu ngalayang asana mantakan iyalah ketika orang rek hubungan minimal maca bismillahirrahmanirrahim pasti setan ngajauh pasti setan nganclang mantakan siap warima geus lemon pohoan salaki bejaan begitu maca bismillah kadenge brum wah setan ragag pasti tah barang di dieu horeng salaki ibu ya Allah tak iyalah istimewa kan luar biasa jang nyetak generasi anu bener-bener mulus bener-bener istimewa bener-bener engke ngajadi waladun soleh anu insyaallah manfaat jang dirina manfaat ka jang keluargana manfaat jang masyarakatna iyalah dicetak cenah suci di awal keneh kiai ya pan geus kaliwat ieu teh bisa teh insyaallah masih bisa keneh kumaha yuk dorong ku urang anak urang ka pondok pesantren seperti doa ibunda Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ketika terus munajat ke Gusti Allah ya Allah bukan harta yang aku inginkan ya Allah bukan jabatan yang aku inginkan tapi aku menginginkan waladun soleh
maka Allah memberikan anugerah lahirlah putra anu sangat istimewa luar biasa, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani anu ngagemparkeun lain saantero Banten doang, ngagemparkeun lain saantero Pulau Jawa doang, ngagemparkeun sakabeh jagat raya di dunia. Masya Allah, min akabiril ulama fi zamani, sampai datang ke detik ayeuna sayyidul ulama fil Hijaz, datang ka kuarican aya nu nandingan kailmuan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Mudah-mudahan be urang kabeleteran amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Lahir Syekh Nawawi ya masantren ente bisa lah ujug-ujug di imam beleju hayang jadi Pak Ustad. Ya Allah, Haji Pendi masantren henteu nyana mangan cicing di lembur pondok doang. Tapi pan hayang disebut abuya. Nu mantak disebut Supendi BM. Eta BF na naon? Buya Fendi. Boga babaturana ieu nyana Haji Rusdi HS. Naon HS? Harus susah. Sentimen tah. Ya Allah ya Rabbi. Gusti do agung, panjang perjalanan masantren Syekh Nawawi Tanara teh, datang kanyana istirahat di Puitatia di Alas Roban diuk beret kasarean. Ketika perjalanan menuju Jawa Timur sampai Pulau Madura, kunaon begitu hudang geus aya di Pulau Madura. Ya Allah, padahal tateina hees di ieu teh Alas Roban kan di dieu keneh di Jawa Tengah. Tapi kunaon udah geus aya di ditu di Jawa Timur di Pulau Madura, berarti kan ngaliwatan laut sagala. Tapi begitu nyana teh culak cileuk, ya Allah, horenganan anu nyana hees di Alas Roban ditunggul teh lain tunggul horeng hulu orai. Di hulu orai terus datang ke Pulau Madura aya di hulu orai kan mentegan singa dek lamun aya orai usap-usap komo lamun oraina orai kadu lamun urang ningali perjalanan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ieu teh nuturkeun jejak langkah para wali-wali Allah, termasuk Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al, lahir di desa Jailan. Eta teh di ditu di wilayah Iran. Kemudian kan masantren berangkat ka Irak ka Baghdad. Lempang suku terus Masya Allah. Ternyata kemunculan orang-orang besar baik di dunia maupun di urang tuh di ditu di Madura Syekh Khalil Bangkalan Madura, tuh di ditu di Kulon lahir ieu teh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Muncul para ulama-ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kyai Hasbullah dan berbagai para ulama-ulama muncul. Ia lahir di pondok pasantren Bale Rombeng. Jelas Masya Allah, bintang bermunculan baik di wetan maupun di kulon anu terus nama terukir melalui tinta emas. Terus-terusan ku urang teh di hadorotan unggal waktu ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura, ila hadrati Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ila hadrati ieu adalah lahir di pesantren anu disebut pesantren Bale Rombeng. Mantakan teu bisa dipandang sebelah mata. Ialah alhamdulillah di Kampung Duri lahir pondok pesantren, mudah-mudahan ngajadi bintang menurut Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan sakabe pesantren nggak jadi bintang menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal. Iyalah mulia. Mantakan pemikiran materialis. Haji Pendi boga anak hayang disakolakeun bu anu sakolana bonapid. Biar keren. Sing hade keren kana raka deui. Ya Allah ya Robbi hayang sekolah nage sekolah favorit sonajan kajentein ngajual kotok ngajual embeng ngajual sawah sekalipun terus dibelaan tapi mana hasil daripada Pak ya pendidikan bonafid pendidikan anu sangat luar biasa pulang di anu sekolah bonafid teh ya nongkrong kan akhirnya di jembatan. Ya kan? Masya Allah tingali keluaran pesantren Balai Rombeng anu padahal mah tilok di biayaan acan kadang-kadang daharna di dapur kiai atuh dibawa ke kiai ya anak bola bandel jasa diasupeun ka sakola anu teu asup diasupeun ka sakola itu ditolak ka sakola anu alhamdulillah ditarima ngan saminggu dong diusir lah mantakan geus we dibawa ka dieu jadi rata-rata pesantren mah ruruntukan nu geus teu kapake ku sasaha kakarak dibawa ka Ki Suem. Masya Allah. Tapi ieu tia perjalanan dek dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala lahir bintang-bintang teh ya di berbagai pelosok perkampungan di berbagai pelosok desa-desa di berbagai pelosok daerah ieu ti pesantren Balai Rombeng. Masya Allah mantakan mudah-mudahan muncul pesantren-pesantren Balai Rombeng amin. Muncul pesantren-pesantren Balai Rombeng amin anu insyaallah diridhoi Allah Subhanahu. Ieu teh lain saala kadar budaya di wilayah urang tapi di berbagai belahan dunia anu awalna ieu adalah ashabus suffah santri junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngemper di pinggiran Masjid Nabawi. Iyalah pesantren Balai Rombeng teh asalna ashabus suffah. Ya Allah ya Robbi geus be nya nama di darinya ngalalemper be wayang ngariung digerokeun ku Kang Jumbu panghulaan. Itu sarua baheula mun urang ngomongkeun ashabus suffah percis seperti santri kuari ngan bedana kuari mah aya pamalingan berkat. Nu kiai elos main cokot bae. Tak iya no digigirin kula biangna Ki Suem. Ya Allah ya Robbi ulah poho urang teh terus beh hayang boga anak anu soleh teh ya ngadoa titipkeun ka Gusti Allah di samping diri urang nu ngadoa menta doana yuk urang tingali bunda daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah ya Rabb nyana unggal kapanggih jeung jelema nu mana be datang jelema tos di sawah teh be mang doakeun nya anak kula supaya anak kula teh jadi jelema. Datang jelema anu mantas ngojek eta teh digerokeun mang doakeun nya anak kula. Masya Allah aya jelema anu menta-menta di pinggiran eta teh terus be teh mang doakeun nya anak kula. Ayo be ka unggal jelema eta teh henteu tampian artina henteu ka ubuya bae henteu ka kiai bae henteu ka ustad bae menta doana ka jelema laleutik. Kadang-kadang doa anu jelema leutik anu eueuh hahalang doa Kiai Suem mang nyangsang. Pastilah ya Allah ya Robbi tuh luar biasa kan sanggeus natek be
orok keneh ku Bunda Hasyim Asy'ari teh dibawa ka ditu ka Pulau Madura di dijat teh dihareupeun bumi atawa imah Hadratus Syekh Khalil Bangkalan Mama Khalil Bangkalan Madura. Gusti nu agung diuji kasabaran teh ku Mama Khalil, hujan ngeceret eta bari bamawa orok teh nya nangtung be dihareupeun lawang. Henteu teh asup malah ditutupkeun lawang bruk ditutupkeun ku Mama Khalil. Ya Allah, tetap be ibunda daripada Hadratus Syekh masih mamawa orok jantung nangtung be kahujanan angin gede dordar garudug tetap be ieu orok ndek dicintakeun ka ahli Allah Subhanahu wa taala. Terus be sampai datang ka isukna kakarak dibukakeun kakarak ditarima ku Mama Khalil. Masya Allah tah kan belegedeg jadi jelema hasil tina menta doa ka jelema-jelema anu laleutik luar biasa. Muncul seorang ulama besar ialah aki daripada Syekh Abdurrahman Kiai Abdurrahman Wahyu bapak kolotna yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ieu perjalanan panjang anu sangat luar biasa, sederetan sejarah dimulai Ashabus Suffah anu santri baginda Rasul terus diteruskan ku berbagai muncul di Baghdad Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al, diteruskan perjalanan panjang ku Wali Songo, diteruskan sampai ku ieu teh Syekh Khalil Syekh Nawawi Tanara Al Bantani, diteruskan sampai datang kaki Suaib. Amin ya robbal. Ji sentimen ya nama kaki Suaib. Ya Allah, mudah-mudahan muncul Syekh Nawawi amin anu bener-bener diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tah ieulah jang naon supaya di ditu nage bener-bener jadi jelema. Kira-kira iya Haji Pendi jelema asli apa lain? Ji heuy ya Allah ya Rabbi, lamun jelema asli mah pan kieu yeuh sing ade ketika ku Allah diturunkeun iblis alaihi laknatullah di wilayah Ablah, kemudian diturunkan ku Allah baginda Kangjeng Nabi Adam alaihi salam di wilayah Sarandib India. Maka KB kabogaan misi Nabi Adam ku Allah dibere misi sebagai khalifatul ardi untuk memanusiakan iblis jeung setan. Sementara iblis jeung setan ieu boga misi untuk mensetankan manusia. Ialah pertempuran Nabi Adam terus ngajalankeun misi-misina supaya menjadi manusia, setan teh supaya ngajadi jelema. Setan terus ngabogaan misi jelema seuna jadi setan. Ya Allah ya Rabbi, selalu setan madiuk be di sisi jalan nongkrong di mana aya rangda kunyana di suitan eta setan. Iya, jelema apa setan? Berhasillah misi setan mensetankan Haji Pendi. Ya Allah ya Rabbi, betapa jujurna ieu tiap manusia mah diajarkeun kejujuran ku Nabi Adam alaihi salam. Lamun tani teh ieu ulah datang ka ngageser galengan, ulah sampai galengan teh dipacul terus be anu tata dina leutik sawah Haji Pendi kuari ngagedean diteplok. Sementara setan ngabogaan misi terus geser galengan terus paculan nu batur los terus bila perlu mah suratna cokot jual. Eta mah embahna setan, anak buah Mang Sueb.
Ya Allah, ternyata misi setan berhasil. Haji Pendi sawahan anu tataina 100 meter kuari jadi 150 meter. Hasil ngageseran galengan. Untung kan? Ya Allah ya Rabbi. Ajaran manusia anu asli. Bener luar biasa. Tuh dina Al-Qur'an boga pamajikan teh masna wasulasa waruba opat, silakan. Nu penting adil pen. Siap. Hayu ieu teh bere napaka akurkeun nu kolot teh nu ka hiji kadua katilu kaopat boga anak hayu terus. Masya Allah pan Haji Pendi mah barang prak be boga nu ngorang ngajedok be di nu ngorang. Iya dong itu mah 2 lambeng. Aki-aki teh beres geura paeh geus kitu. Berhasillah misi setan untuk mensetankan manusia. Jelema nu tukang kawin tilok memperhatikan apakah nu kolot, bahkan tilok memperhatikan anak-anakna terus be ambalaya diunggal pengkolan. Itu anak Haji Pendi, itu anak Haji Pendi. Haji Pendi lagi setiawana naon? Eta ngaranna setan pen. Heuy. Masya Allah. Terus perangkap-perangkap setan untuk ngajaring manusia sena jadi setan lain bantrak-bantrak. Datang ke pohara luar biasa setan mendebar. Datang ke ustad ribut parebut berkat. Masya Allah ayah ustad ente diondang ku tatanggana nyana tia pohara luar biasa marah teu bisa diajak ngomong 2 bulan. Ih ulah dikira. Masya Allah apakah ieu teh ustad kiai teu kajaring ku setan lain saeutik nu kajaring ku setan. Pohara luar biasa. Masya Allah biasana nongkrong Masya Allah mempertahankan kajel ka ustadan, mempertahankan kakiayan sebagai manusia anu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waduh kuari mah Ustad Supendi make sapatu rapat di kantor naik pangkat. Ya Allah biasa nama eta Ustad tia ayo memperhatikan para yatim-yatim. Terus be digalang donatur supaya ieu yatim teh ieu ngarasakeun sentuhan daripada kasih sayang. Masya Allah biasa nama antri yatim si ustad anu menggalang kuari mah ieu ustad antri di pendopo. Anu jadi yatim na ustad kuari. Heuy atau kan biasa namakan antri tah yatim disantuni kan ku ustad kuari ustad dan jadi yatim antri di pendopo teka rasa kajaring ku perangkat setan kos gitu. Masya Allah mensetankan daripada ustad na'udzubillah min zalik tuh mantakan yuk pertahankan kemanusiaan, pertahankan kemanusiaan anu diajarkan ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf geus kitab Syekh Nawawi Tanara Al Bantani. Mudah-mudahan be urang kaberkahan amin ku para guru-guru urang, kaberkahan ku para masai ku Syekh Nawawi Tanara, kaberkahan ku para masai ku wali songo, kaberkahan ku para wali Allah Subhanahu wa taala terutama Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mudah-mudahan sababiah urang kumpul di dieu dihampura sakabeh dosa urang, dibere ku Allah digolontorkeun rahmat sehingga hirup aya dina keberkahan,
dina keberkahan aya ridho Allah Subhanahu wa taala melalui urang dibuka hidayah nuturkeun ajaran ulama salaf ulama usoleh anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di alam akhirat urang bareng di bawah bendera guru-guru urang dibawa terus jeung ngahiji jeung Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani nu terus dibawa datang ka bendera junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin supaya orang nyambung jeung para guru kadituna para wali kadituna jeung tuan Syekh lobakeun maca sholawat terutama sholawat uminya sholawat umi urang baca babarengan ke kukula diijazahkeunnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajaztukum bacanya sholawat lamun bisa beuli heula make bilangan 4.444 artina sabaraha poe minggu bulan bae beli bilangan 4.440 sanggeusna kabeuli make bilangan eta kakarak kurang yo dawa sesuai kejeung kamampuan urang bada sholat tilu kali bada sholat 11 kali disesuaikan ulah ngaganggu aktivitas orangnya tailah orang terus kena nyambung sholawat eta ngaranna sholawat uminya anu sering dibaca ku para masai mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.